Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring sabara kanca ti kelompok opat. Sejang ngawanohkeun tradisi serentampi dina acara lamaran wilujeng nyakseni. Serentampi mangrupa salah sahiji kabudayaan masyarakat Sunda anu masih dicepeng paguh. Serentampi biasana dilaksanakeun dina acara nikah jeung lamaran anu mana eusina biantara ti pihak calon panganten lalaki salaku anu nyerenkeun jeung biantara ti pihak panganten awewe salaku anu nampi. Serentampi biasana dilaksanakeun samemeh panganten awewe jeung panganten lalaki ngalaksanakeun akad nikah. Nalika pihak awewe narima lamaran ti pihak lalaki, disimbolan ku nyerahkeun seserahan nu dibawa ku pihak lalaki. Seserahan sorangan miboga harti masrahkeun anu dibarengan ku mere barang. Barang ieu teh samemehna geus dibahas ku pihak awewe jeung pihak lalaki. Dina hukum Islam eueuh anu ngatur tradisi serentampi sacara jentre. Sangkan tradisi ieu dianggap salaku urf sabab henteu ngabalukarkeun karuksakan. Al-urf al-amali sorangan mangrupa kabiasaan anu ngawujud ti masyarakat nu patali jeung muamalah. Jadi bisa dicindekeun yen tradisi serentampi teh patukang tonggong jeung hukum Islam. Sangkan leuwih maham kana budaya serentampi, hayu urang saksini bae praktek serentampi dina lamaran. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mangga kalubar. Mangga caralin. Tabuh sabaraha ibu ti paling gitu? Tadi tabuh 11. Oh, kumaha macet teh? Itu alhamdulillah lancar ya. Atuh, kami kitu mah urang saurang heula nya si Nengna. Mohon mangga. Kumargi ayeuna sinengna tos sumping mangga hayu urang kawitan acara ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala sabab nikmat jeung karuniana urang tiasa ngumpul sasarangan. Para wargi sadaya, dongkapna kulawargi Cep Agung kadieu teh aya pamaksadan anu bade didugikeun. Supados langkung jentre waktu sinareng tempat dihaturanan. Hatur nuhun Pak kanggo waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du.
teu aya deui pujian angin angkungan puji Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa mukakeun siang nutupkeun umi teu hilap sholawat miwah salam mugia salamina ngocor ngagolontor ka Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu miwah bapa hormatan simkuring sateu acana nepangkeun simkuring pun rinrin minangka ibuna Cep Agung nedawidi sasanggem numawi lintang ti seja silaturahmi teh baris aya anu ditedak gitu. Namung sateu acana nada dihapunten kitunya bilihna aya kakecapan anu kirang tina tebih tina titih rintih dongkapna kayangatan gitu saya dupi pamaksadan teh parantos kauninga kapan hate papada hate mah papada atos nganteng gitu lumatak ayeuna Cep Agung dongkap ka dieu disarangan ku sepuhna teh bade ngalaksanakeun pamaksudan gitu ngedalkeun paniatan sejak bade mileuleun ka Neng Cika sugan we atuh gitu upami aya widi Gusti mah panglamar anu ayeuna dirugikeun teh mugia sing diteraskeun ku walimahan. Namun nya dongkapna ka dieu teh indik ngaligincingnya teu cacandakan seueur kitu. Namun aya we anu kacandak mah kitu kabantun bari ngalangkung ieu aya sakedik kitu tambi isin kanggo Neng Cika. Ya meureunana cekap sakitu bae nya ti simkuring mah kitu nya. Nu intina mah dongkapna ka dieu teh sejak mileuleun Neng Cika kitu. Pamugi sing pamugi mah sing ditampi gitu. Cekap we hapunten bilih masa kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin geuning urang teh tiasa patepang di bumina Neng Cika kitu kalayan aya pamaksadan nembe parantos kapirang ku sadayana lintang ti seja silaturahmi geuning aya nu diseja sarta acan ngawaler langkung ti payun simkuring minangka ibuna Neng Cika seja ngahaturkeun wilujeng rawuh kata tamu sadaya hatur nuhun wireh parantos keur sarurumpahan subing ka dieu kali ti eta seja Agung cukup lumur nanda jembar sihak sami wireh pribumi teu tiasa nampi para wargi kuno utami nya da dikumaha kitu mung sakieu buktosna hujan soteh tiasa dipayungan panas tiasa ngiuhan geuning kategaduh mah sanaos disebut salindung oge nembrak deui kitu sawarna. Hapunten anu kasuhun boh bilihna pribumi dina napi para wargi teh kirang titi duduga priyogana. Dupi pamaksadan teh sanaos teh lilisankeun oge salaresna mah atos terangnya ku sadayana oge apan hate sareng hate mah parantos buntreng manten kitu nya silih balakakeun nya pamaksadan nanging aya paripaos goreng ku omong hade oge ku omong taya bayana mangga bade dibalakakeun we. Amoha Neng Cika sanggem ka Cep Agung Nuhun sanggem rupi nama tak aya deui kecap nu pangmarenahna kitu lintang tinampi didasarkeun ati nu wening disarengan ku kabingah nu taya papadana. Alhamdulillah geuning pamaksadan teh tiasa ditampi kalayan bingah. Hatur nuhun pisan kana pamaksadana. Mung sakitu panginten ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geuningan pamaksadan ti Cep Agung teh ditampi kalayan bingah ku Neng Cika sakulawargi. Pamugi pamaksadan Cep Agung sareng Neng Cika teh tiasa pareng kalayan lancar dugi ka bale nyungjung. Hayu urang doakeun sesarengan. Allahumma ja'al hadhihi hibatan mubarakan muslihatan daimatan abadan zahiran wa batinan abadan wa akhiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawahum fiha subhanaka wa alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that